dewek Gatot Kaca si lain Gusti Batara perhatikeun heueuh dewek teh keur kaedanan cenah kaedanan kusaha ku ceu apeuy reg-regeun mana agan cingkiat agan cingkiat doa nawe cepot kabayangkeun Gatot Kaca maot di leuweung notogkeun maneh alatan kabogoh atawa dibatalkeun kawin. Aduh, dek dikamanakeun wibawa komara salaku lurah Tamtanegara. Gauh. Omat ulah luntur ku kaibunan ulah laas ku hujanan. Gauh. Yuk. Tapi endah dirasakan nurek seserahan dipegat diamuk ku Gatot Kaca nepi kaloba anu korban naon sababna sabab urut kabogohna rek dikawin batur pantes hiji lurah Tamtanegara kitu henteu tageudeung eta ngaku yuk matak teh cing percaya cing reug-reug pergiwa moal boga salaki mun teu ka Gatot Kaca. Gatot Kaca moal boga pamajikan mun teu ka pergiwa. Tuturkeun. Hidup anak king anak papanting jemplek goblok jemplek naon sabab uwa nepi ka model kitu uwa teh nyaah ka hidup Raden Gatot Subroto Gatot Kaca tong heureuy uwa henteu uwa ngarasa regreg ngarasa pageuh cing inget Gatot Kaca teh notogkeun maneh kana batu nepi ka ngamasing pati itu makaning perlaya di alas wanawasa di alas batu naon sababna Gatot Kaca notogkeun maneh teh akibat gagal panen jembe goblok naon wa teh panen panen anu seserahan dipegat kusaha ku jelema mawa kenceleng sabab rek ngageuskeun masjid kasih nanaonan ieu teh uwa teh henteu nanaonan manusia teh kudu gede amal hayu tuturkeun uwa teraskeun ya bro nah kadieu naon si dewek Gatot Kaca si lain Gusti Batara perhatikeun heueuh dewek teh keur kaedanan cenah kaedanan kusaha ku ceu apeuy atawa ku bikeyi kuring Gusti Batara heueuh sok dede anak king Gusti nu agung
Gusti. Naon aja teh. Manya Gusti Batara kitu goblok. Natara ngadenge, aya heueuh poho. Coba. Dedeh teuing hidup. Menang uku di zaman lemut, menang ngais-ngais di zaman leutik, ngakod-ngakod di zaman bolon. Hidup nepi ka di istrenan ayeuna geus jadi RW. Keun bae atuh damartikeun heuh. Hidup geus jadi RW 03. Malihan hidup teh dina waktu ayeuna diangkatnya tapi keun ngabagikeun jakat kunaon ku hidup ngadon dibikeun ngadon dipake meuli jaket butuh wa eta beas raskin beras keur fakir miskin bet dibikeun sawareh kunaon Aisyah bangsat cing nyaah kanu leutik sia teh goblok cing jarariet masyarakat leutik teh kurang ajar mana sia teh da teu kitu henteu sia teh dekat satur lami di jalana Kacarios di Madukara ngalet ngengkei ngabanalet ngemat-ngemat nyatang pinang Residona anu ngawakilan Prabu Duryodana Kasep Arjuna ieu calon panganten Kasep urang kawinkeun heula we keun ramean mapaneuri ucu mangga lingit kaulanu taman hate aya dana asli muka kita bangsa Angger Jayarata Aswatama Citra Yuda kaula bawa eta calon pengantin ya diri masing cari masing emu berampati kadek kajong tunang Hampura Arjuna Mang Radalila lempang teh di astina bawah nu kitu tukang genang teh nu mata hebat nih mata syukur ngahaturkeun semahaturan rawuh kaula nun Kangjeng Rama hang nuhun Kasep mana ayeuna panganten awewena mangga antos kaula nun mantep nangai tina ada dharma Uyung Kasep teman putra mantra Komara ngahaturkeun semah baktus kunyuk panjenengan Rama paman anaki
Diterima Mandra Kumara ya lingih-lingih kasih. Ya, Naon cu? mana pergi wana? Ke tenang. Koneng kayak kada mau ajang saha kasih. Calik. barang udah kiruan terdina dahanona cara sakama-kama Ujung tepang kaula jaya rata mangga lingit. Ligi. Arjuna tuh sangka jadi besan jeung Akang Yi. Laras kaula nun putra Kakang Prabu Duryodana heula ceuk Akang. Laras katarik kataji kapati-pati kapan tanggal sebaragama ku tuang putra. Jadi besan urangnya. Laras kaula nun. Tenang Mantra Kumara, tenang. Aya Mang. Yai pandengar. Gening Raka Patara. Nah, dionang Angger Batara Kresna. Mungkal resan rupina. Itu geuningan jeung Gatot Kaca ka dieuna. Moal naon? Cing persanten moal aya hal-hal anu teu diharapkeun. Kade. Jeung deui itu kumaha tamu-tamu nu sawarehna deui ti nagara aslina? Mangga sami lingih di Paseban bae aya. Para patugas anu aya di Paseban. Babawaan nanti itu Mas Picis kemarin cing inten jumanten. Timalan aya anu nampi nah nuhun. Semahaturan rawuh Raka Batara. Nuhun nyayi. Mangga lingih kaleresan wae atuh. Ih geuning seueur tamu. Kaleresan nger ieu pun anak pun incu putrana Angger Prabu Duryodana nya eta laki rabi saurna teh. Wilujeng sumping ka sadayana. Nuhun. Kapihatur paman. Nuhun anaki bantuan keamanan di dieu bisi aya hal-hal anu diharapkeun. Pogo. Timalan mangga. Yen dulur hidup pergi warek dipindahkeun tina alam lalagasan kana alam rimitan. Timalan. Mudah-mudahan bae. Kenging jodoh anu patotos eyang wilujeng sumping eyang. Hak nuhun kade ulah leutik hate kasih. Geune da awewe maloba kene. Da cing ingat teh kana jodoh pati bagja cilaka heuh. Dau. Wilujeng sumping ka sadayana. Nuhun, awas. Nyieun hal-hal nu teu diharapkeun. Ati-ati koing. Dau. Panas gua. Panas. Obati uwa teh ya. Oleres. Karunya dunungan aing euy. santeun atuh Akang Sahanteun atuh ngaran-ngaran kabogoh bebene papepe sate bebeureu anu geus maneu. keur mah cinta pertama Cinta pertama ongko ayeuna dik direnengkeun jeung batur. mah teh ngaheap Sanajan aya keur gantina moal acara jeung manehna. Heuh paribasana mun ningan ka Akang mah geus edan lamun ningang ka aing geus kasurupan